Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladageun. Dengekeun ontohon, ulah nyebutkeun kaduhung teu kawin jeung Elsi. Elsi masa papanyang lagi geulis, beda jeung pamajikan nu di imah. Nya jelas beda sia teh ari Elsi jeung pamajikan mah. Ari Elsi mah ngarawat nalobaan, anu mere duit nage kulobaan. Coba pamajikan dibere duit nage ngan saukur ku saurang ku maneh. Eta ge lamun maneh mere duit, jeung aya sisa resiko dapur. Coba ieu boro alat perawatan pamajikan mah, lamun aya sisa resiko di dapur, boro arah yang glowing, boro arah yang cantik, nu aya ge hinyai beungeutna. Baladageun. Lamun mung dihina batur, ulah sok ngahina batur. Lamun mung digogoreng ku batur, ulah sok ngagogoreng batur. Ieu mah ngagogoreng resep, ngahina resep, giliran digorengkeun balik teu narima. Akan batur ge sarua mumul, sia teh dikitu-kitu ku maneh. Maneh oge sarua mumul dikitu-kitu ku batur. Lain baladageun. Ye, mun salaki mikeun duit ka maneh kabeh, hasil gawena dek leutik, dek gede, tanpa nanyakeun eta duit dibeak dipake ka mana wae, maneh teh kudu bersyukur. Berarti maneh diratukeun, lain dibagukeun. Bener teh. Baladageun. Lamun urang penjahat mah, urang bakal narima karmana. Tapi lamun sabalikna, ingat karma mah moal salahna. Baladageun. Bebeungetan kitu mah katempo jelemana jahat. Ye, emang sumut aing ngomong masuk kasar. Beungeut aing judes. Omongan aing osok galak. Tapi kudu nyaku, aing boga sifat hate tetegaan jeung karunyaan. Yes, saking ku tetega-tegana, loba jelema anu ngadak-ngadak sedil ka urang tanpa sebab, ngagorengkeun urang tanpa nyaho faktana anu bener, urang mah teu tegaan. Ngomongkeun anak di tukang mah ye diantep. Moal dipercaya, tapi lamun ngomong hareupeun cabok baing sumutna. Baladageun. Ari pakeana rohani, ari kalakuana roh halus. Resepna ngagorengkeun batur, jeung ngomongkeun batur. Teu bisa ngaca. Baladageun. Yo, hirup mah ditanya jawab, teu ditanya repeh, disapa seuri, teu disapa mah be aja. Eudeuh diwawuhan, eudeuh di musuhan, bodo amat. Wawuh jeung maneh henteu fungsi, teu wawuh jeung maneh ge henteu rugi. Bener teu? Baladageun. Ye, hirup mah teu jauh cigah postingan. Sedikit nu menyukai, loba nu ngamentari. Pangloba-loba nama anu kepo. Tah, jika tetangga urang caritana menta pertemanan, tempo geus dikonfirmasi. Lain nge-like ngomen jeung nge-share mah. Ngadon kepo hungkul. Baladageun. Lamun sirik saingan, ulah mampuna ngomongkeun di tukang. Da Gusti Allah teh nyiptakeun sumut teh di ari, lain di tukang. Benar itu. Baladageun. Tong sok nguruskeun hirup aing. Aing teu boga keur ngagajihna. Diraku ku aing kudu dikiririn, eta sia boga sumut. Baladageun. Hayang nyaho kejamna awewe cigah kumaha. Kepro mah awewe lamun geus make logika tanpa perasaan, tina lemes jadi kasar, tina penyabar jadi pemarah. Hayang nyaho kunaon kusabab awewe cepet diajar dari cara maneh memperlakukeunna. Bener teu? Baladageun. Ari kabatur bager, ari kaluhur sorangan, medit, pelit, mere ge hese, cak jahe, koret buntut kasiran. Ari kabatur mah segala dibikeun, aya nu nginjem duit dibere, aya nu minta tulung dibere, eta da hayang kapandang alus. Ari kadulur sorangan, medit, baladageun. 100% maneh teresep ka urang, urang mah 1000% ge teu paduli ka maneh. Baladageun.
FYP di lembur. Ayeuna geus kawin oge leuwih trending topik di lembur. Kumaha nya ceuk nya serba salah hirup teh. Ye, geus biasa ye nu ngaranna di lembur mah. Geus kawin diomongkeun, awakna gendut diomongkeun, awakna begang pajarkeun ngabatin. Katempo urang senang saeutik, loba duit saeutik. Teu lila ngarinjem duit. Bener teh. Lalaki muka calana, awewe muka kutang, di rumah sederhana, ame henteu loba hutang, ame henteu loba hutang. Yo, lalaki mah teu pantes boga awewe simpenan. Sabab naon? Lalaki mah setiap nyimpen barang sorangan, kadang-kadang osok poho. Uwal ti pamajikana anu nyaho. Bener teu. Beledageun. Yo, lain heuras hulu. Da urang mah boga prinsip sorangan. Lain sombong. Da urang mah ieu geus nyaho kaayaan urang diri sorangan. Tapi urang kudu bisa ngendalikeun hidup. Lamun urang teu bisa ngendalikeun hidup, pasti bakal dikendalikeun ku batur. Nu sakahayang hate manehna. Bener teu. Beledageun. Aduh, ripuh besti, umur beki ngolotan, pangabutuh beki nambahan, pemasukan beki ngurangan, edek ngeluh, tapi era kuno leuwih ripuh. Aduh, tungtung nama ieu nyagap deui wae hulu. Ari manehna curhat ku aing didengekeun, jeung dihibur. Giliran aing nu curhat, halakah diibur-ibur, dibeja-beja ka tatangga, beukeun ka nyebar eta caritana. Dasar jelema edan. Beledageun. Aya roda ditanjakan, katingang ku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang ku hulu kokol. Ingat, maneh can cerainya jeung urang. Eker maneh babaturan urang baheula anu anyang-anyangana kawin-kawinan. Ingat, maneh can cerainya jeung urang. Gorowokeun. Nu penting mah boga duit. Cek, ajarkeun mah cenah eueuh teu boga babaturan. Paduli teu boga babaturan ge, nu penting mah boga duit. Aladageun. Bohong ge jang keperluan sararea. Ye, awewe mah ngabohong ge jang keperluan sararea. Jeung jang nomokan rasiko sapopoe. Yes. Emang lalaki mere duit sakitu teh mahi teu mahi kudu mahi. Dangaran lalaki mah di mana ngabohong kan sakukur ke kebutuhan diri manehna sorangan. Bener teu. Baledageun. Mantu lain anak diri sorangan. Yes. Ceu, ari kami nantu ulah sok jahat, ulah sok judes. Dangaran ade minantu lain anak diri sorangan. Yes. Urang mah papatahan, teu jeung papagahan. Kumaha carana aya di imah mitoha. Lamun minantu geus nyeri ku omongan jeung kalakuan mitoha, aya pangampura. Baledageun.